Biasa, ayo, urang sami-sami, ngapatek, ngatagukeun bajolan enteng. Orang mau jadi ambulan tanya aku. Oh, nggak salah tuh nya. Iya, lain tah yang ngobrol lah ya ngan di tukang. Kalau baru ngantre ngelepon. Ini mah di lockdown kene. Masuk nuhun teh nya. Ya, assalamualaikum. Kurang ge hayang dan telepon teh kalemur. Sono deh. Geus lila jeung ngobrol jeung dulur. Ngan teu bisa mencetak telepon teh. Si Ujang didaekeun teh nya. Ujang. Hei, kadia gerak. Ece teh hayang telepon. Ngan teu bisa mencetna. Sok pang mencetkeun ku Ujang. Tak ieu RT RW na mah geus diserahkeun ku Ece. Sok pang mencetkeun ku Ujang.